Para mitra sadaya kumadaramang, alhamdulillah mangjaya hibar pangduati para wargi. Mancen tugas deui neraskeun hanca dongeng nu katunda, carios nyambung judulna Gelebugna Angin Rawa Onom. Ieu dongeng para mitra karangan Aan Merdeka Permana ti karaosnya. Ayeuna nincak bagian kasabaraha. Kebagian ke-27 para mitra. Sabada namatkeun bagian ke-26, ayeuna bagian ke-27. Hatur nuhun nu paresna subscribe sareng locengna, nu paresna like-na, oge para mitra ieu prayogi para mitra. Subscribe sareng loceng prayogi eta. Subscribe mah kanggo perbendaharaan Mang Jaya gitu ya. Alhamdulillah para mitra, alhamdulillah dina dunya dongeng mah para wargi Mang Jaya rada konsisten gitu para wargi. Dugi ka ayeuna hartosna mah tiasa ngahibur margi karesan para mitra naskahna aya kene para mitra sareng nya insyaallah para mitra seueur kene naskah nu tiasa didugikeun. Mangga Mang Jaya ngaturkeun nuhun urang teraskeun hanca dongeng Gelebugna Angin Rawa Onom karangan Aan Merdeka Permana. Ayeuna teh nincak bagian ka-27 mangga nyangakeun wilujeng ngadangukeun. Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu. Kumaha daramang sadayana para mitra. Alhamdulillah Mang Jaya ya hibar pangduati para wargi. Tiasa mancen tugas neraskeun hanca dongeng nu katunda kamari. Carios nyambung para mitra karangan Aan Merdeka Permana. Atuh para wargi sadaya judulna Gelebugna Angin Rawa Onom. Para wargi sadaya mangga urang teraskeun ieu dongeng atuh etang-etang hiburan pang bebrahman. Harita para mitra sadaya atuh utusana cumarios sumuhun. Tadi ge disebutkeun teu patos tebih ti kampung Babakan Desa Ciminyak Makulan. Ceuk utusan ti kampung Handiwu. Ku Cibeurih barang ngadenge katerangan samodel kitu. Atuh moal matak capek teuing ari nya palebaninya mah tuh. Omong ku Cibeurih jiga nu yakin. Malah para mitra bendara wadana ge cumarios. Atuh moal capek teuing angot mun datang ka tempat nu hajat dipapagkeun ku rupa-rupa karasmenan majigana. Saur juragan bendara wadana dumeh anjeunna mah nuju anomna resep pisan kana karasmenan teh para mitra. Tontonan gitunya para mitra. Atuh tayuban rupina lah. Aduh bangsa nu kitu para wargi mangga urang teraskeun. Uluh. Nah leres bakal aya rupi-rupi karasmenan gambaran. Kubu Cibentar nu titata di balem wae. Ngadak-ngadak milu nyarita. Ari nyaritana perkara karasmenan cenah para mitra sadaya. Kapan kami tadi ge ukur kakara ceuk Camat Cisaga. Cenah mah di antara baris ayat tayuban, di antarana baris ayat tayuban. Camat Cisaga mah panu pangresepna kana ngibing tayub teh lain. Anu matak inyana pangsumangetna. Malara urang nedunan eta ondangan teh. Saur juragan bendara wadana bari gumujeng para mitra. Atuh pugu ujer menikat sidabungana. Orsi! Aya tayub boy. Aduh, nyana tayub yo. Cek si ujer banget barengu ngagorowok. Baka tingku atoh di tempat hajatan bakal aya tayuban. Naon ari Kang ujer betribu teu pugu. Jang Dayat ngageunggeureurkeun. Ari maneh. Nah teu ngadenge bieu disebutkeun aya pintonan tayub di kampung Handiwung. Cek si ujer atuh teu suka digeunggeureurkeun. Nya bener pintonan tayub. Tapi da ulah campelak sia maneh geuleuh ujer. Wawanian ane sia ulah campelak geuleuh. Mupang payudang ngibing mah para pangagung deuleu. Ulah wani-wani sia mayunan para pangagung deuleu. Komo mun maneh kurongeng teu diasongan soder mah. Montong kumawani ka pakalangan deuleu. Awas sia. Aing mah sakitu we sasahat ka sia teh deuleu. Ujer, kade ieu nya. Terus terang aing mah ngomong ka sia. Kulantaran sia teh ngarasa santeuna ku aing sagala dipapatahan deuleu.
cek Aki Darum milu ngagenggereuhkeun. Oh, hari tage di mandi rancan kami mah biasongan saudara teh kurang gelis. Aki mah sirik wae atuh, cek si Ujer ngagul-ngagul maneh para mitra. Da sia mah pujian deuleu, cek Aki Darum para mitra anu mulia. Memang Ari Ujer para wargi sadaya meni resep pisan cenah para mitra sadaya. Atuh ngakana bangsa anu nyaeta nu disebut Tayuban teh. Kitu diantarana para wargi anu mulia. Rombongan juragan bendara wadana para wargi anu mulia neraskeun lalampahanana bari mancal. Nyaeta mancal kuda kulantaran para mitra jiga-jiga nama cenah geus manehanana cangkeu leumpang atawa rada capek leumpang nya tungtungna naek kuda deui. Kampung babakan geus kaliwat mimiti nyorang lalampahan anu sarereata can arapal dara rasaan teh can kungsi nyaba ka eta patempatan. Malah ma para wargi sadaya kubu Cibeurih anu pangheulana cumarita. Kula mah asa kakarang ngaliwat ka ieu tempat teh. Jeung kuunang geula. Benernya asa kakarang ngaliwat ka dieu nya. Ceuk kubu Cibeurih lalaunan. Yeh, puguh jisim kula ge bade nyangem kitu pan ieu teh. Geura itu jalan rata ngabulumbung. Teu manggih pudunan, teu manggih tanjakan. Kenca katuhu estuning lalening we. Teu kapanggih rungkun atawa saliara. Da itu tempatan mana meni asli kacidanya. Ceuk wuci eta cicku nanggela bari rarat reret manehanana para mitra sadaya ka Kenca jeung ka katuhu. Wuci beurih ge tuluy nyarita deui. Uluh, itu geuning. Meni parag-pag ku kekembangan segala rupanya. Kubu Cibeurih ge mairan para mitra sadaya. Para mitra kaomda, harita camat Cisaga ge tumanya. Utusan, kami mah asa hemeng ye. Rumasa teu apal kana ieu wewengkon. Tapi geuning jajalaneun ka kampung Haniwung meni sakieu tumaninahna. Jalan lalu cir lalening, jabala lega deui. Nyaan ye, meni asa kakara kami mah ngaliwat ka model kieu. Cek camat Cisaga muji kana katartiban di eta tempat. Ari utusanna para wargi sadaya harita langsung ngajawab. Eta nu lalening teh sun, dumeh diurus dadak-dadakan we gambaran. Sungu dumeh bae aya nu bade karyaan semua. Bade aya hajatan. Mangga geura tinggal itu dipayun aya kaca-kaca. Da ngahaja we dipidamel mayunan acara hajatan. Kitu nu moyo genun. Ceuk utusan nahap-nahap maneh. Cumarita sahinasna para mitra sadaya. Atuh harita ge dina ngoning cumarita teh estuning sahinasna pisan eta utusan teh. Nya we para mitra kaum dangu samemeh asup ka pilemburan. Rombongan dipapagkeun ku kaca-kaca nu jarangku. Dirawei-rawei ku rupa-rupa papaes warna-warni para mitra sadaya. Mun di urang mah jiga rek Agustusan urang eta ngadamel kaca-kacanya. Ari di sapaparat jalan baranang kudamar sewu menimarak bakcaan. Kitu kaayaan di eta tempat para mitra sadaya jiga-jiga nerek hajat badan. Memang atuh asa kakaraeun. Maranehanana ngaliwatan ka tempat samodel kitu. Keur mah di kaayaan peuting damar sewu caang atuh ti sisi-sisi jalan teh meni paragpag da meureun. Lamun dihitung-hitung hampir tiapa 2 meter hiji makudu aya damar sewu. Atuh puguh we jalan teh jadi caang. Ari damar sewu teh dijieuna cenah para mitra sadaya. Dijieuna teh model obor kitu para wargi. Model obor.
nya atuh tina awi dieusian ku minyak cenah tuluy ya make sumsum make simsim geus kitu tuluy ya atuh disung diseungeut nya eta para mitra sinahurung puguh we cahayana teh marakbak di perjalanan teh meuni asa kumaha boa pang-pang nama si Ujer harita teh ngilu nyarita uluh Yudamar sewu meuni marakbak panjang tunggu matak pikir sepeun we. Asa kakara aya nu hajat meuni rame kieu. Aduh, angkat naon nya nu hajatnya? Aduh, nyeun asa kakara nya ngaliwat ke model kieu mah yeuh. Edun sugan mah yeuh. Wah, pasti we karosmenana ge mah leuwih-leuwih timis di ieu. Oh boy, mah hajat 40 peuting meureun ya. Cek si Ujer sagala direretan. Ari bendara wadana anjeunna cumarios deui. Rumasa kaula salaku wadana rancah. Asa kakara apal aya kampung nu sakieu makmurna. Nu disebutkeun Gemah Ripah Loh Jinawi. Geura itu tingali imah-imah ngajajar di sapapanjang sisi jalan. Meuni alagreng kieu. Di saban imah aya leuwit laluhur. Padumuk nu aya di rancah mah teu subur jiga kieu. Nya asa kakaraeun kaula mah ye ningali kaayaan samodel kieu. Nyaan kaula mah ngarasa era. Kaula mah ngarasa era sabab aya kene ambar hayat. Hartina teh anu beda lamun dibandingkeun jeung di dieu. Nyaan ye. Atuh geuninganan ambar hayat nu sakieu makmur teh lain pagawe kaula. Era kaula. Saur juragan bendara wadana rada lingsem. Teu salawasna ambar hayat kedah nyesahkeun pangagung gambaran. Saupamina rahayatna tiasa macakal ngolah kahirupan. Panginten janten ngentengkeun pancen pangagung. Kitu manawi kaulan. Janten sakali deui. Henteu salawasna ambar rahayat kedah nyesahkeun pangagung. Kitu nu mawi oge. Ceuk eta utusan ti kampung Handiu. Para wargi anu mulia nu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng. Kocapkeun harita atuh geus nepi ka eta patempatan mah nyaan meuni jelas kadangu. Nang neng nongna sora celempungan geus kadenge. Ujer mah para wargi langsung atuh nyarita. Tah, dengekeun daya cia. Aya sora gamelan euy. Nyaan kadenge teh sora gamelan. Uluh. Geuning jiga-jiga kebo jiro eta mah. Moal mampang urang gitu. Cek si Ujer hari weus-weus para mitra sadaya lantaran asa-asa kebo jiro. Ai kebo jiro teh para mitra sadaya minangkana mah gamelan paragi mapag para tatamu. Para mitra pamiarsa, harita barang Ujer atuh nyebutkeun cenah dipapaga ku eta geuning anu disebut kebo jiro. Dayat ge milu cumarita. Bener ai mapagna mah. Kan lain mapag urang tapi mapag pangagung. Nya romongan juragan bendara nuju dipapag teh ku kebo jiro di deuleu. Lain mapag ka urang marina ge. Maneh. Ceuk dayat para mitra ka Ujer. Hari Manglendra harita teh ngantelkeun curug bari nyebutkeun kana bibirna boh ka si Ujer boh jang dayat nu gawena guntreng we ngarobrol maksudna mah ulah geruh. Kitu ceuk Manglendra teh para wargi sadaya. Hari ama atuh cenah lagu kebo jiro terus. Harita teh para mitra sadaya nyaana meuni asa bunga cenah dipapag ku labu kebo jiro. Ari Ujer tuluy nyarita deui. Naon ari Manglendra make sucat-sucat segala rupa bari oge. Si Ujer mung digeunggeureukkeun ku Manglendra.
Ari maneh. Denge-denge dengan geraning wae maneh mah. Sing tartib atuh, padurang teh aya dina rombongan penting deuleu. Nu dipihormat ku deungeun. Jempe sia jempe. Ulah ngerakeun pokona mah. Kita rombongan pangagung deuleu. Di pangagung teh kalakuanana kudu kumaha? Kudu tartib. Sia mah ngomong wae barina ge. Kade sia. Ulah arah ilihil di nu kieu mah. Kudu sing tartib nu penting mah. Ngaranna ge yo. Nyambut rombongan menak sia. Jadi awas sia lamun arah ilihil. Ulah ngerakeun. Cek Mang Lendra. Bubuhan Mang Lendra magis biasa para mitra sadaya. Waktu manehanana cenah bareng tugas jeung juragan Bendara Wadana. Memang para mitra sadaya, atuh Mang Lendra nyarita kitu, tapi sabenerna mah kalahkan namahan ganeng cenah warawalgi. Tungtungna Aki Darum tuluy nyarita. Aya naon ge teh ribut wae anak-anakan teh. Anjing sia, potong ribut ngerakeun deuleu. Cek Aki Darum ngageunggeureuhkeun nyaritana teh dipengkek para wargi. Lantaran mung kadenge. Memang para wargi Kebojiro harita tuluy ngungkung. Ari labu Kebojiro nu ditabeuh teh memang ngahaja. Jang mapageun tatamu ti ranca. Nyatana juragan Bendara Wadana Raden Bratanangga. Waktu rombongan datang dipapag dihormat-hormat. Di sapanjang jalan nurek muru ka Balandongan, jajaka karasep marake baju sing sarwa hideung, diikat hideung, katuheunana paragbag, puluh-puluh mojang anu garilis para mitra, menilalui semeni camparani, nyaan gelis kawanti-wanti endah kabina-bina teh lain bobodoan, gelis lain kaulinan para wargi sadaya, jiga-jiga menang milihan we. Ieu cenah mojang garilis teh. Lamun ayeuna mah meureun disebutna teh para mitra sadaya, ieu cenah para mitra sadaya nu sok jaga teh mun aya karyaan. Kabeh marake pakaian kabaya, digelung jarucung, dikaremong warna-warni, mungguh mata kookeun para tamu, asa kakara cenah ningali kaayan samodel kieu mah. Malah si ujer para mitra sadaya, manehanana teu kuat ningali kaayan kitu, tuluy nyarita. Aduh. Aya ku enah eta nya. Dadamulan Gusti. Ampun ding. Eta nyaan. Aduh, asa kakaraeun ningali model kieu mah. Cek si ujer molohok mata simeuteun olohok ngemangkadu teh lain bobodoan. Kituna manehna bari rutret kaditu kadieu. Sabab tetenjo anu arendah teh geuning teu beak-beak. Kitu titinggalian si ujer harita para mitra dina kaayan kitu teh. Atuh komo ieu kuwuci beurih ge para wargi. Bubuhan anjeunna nya kitu teh we. Aduh, resep ningali nu herang-herang. Barang ningali kaya Nyi Mojang nu digarlung jukcung teh para wargi. Digarlung jucung para wargi sadaya. Atuh cenah marake kabaya. Katingali geulisna teh luar biasa. Malah kuwuci beurih mah harita teh make jeung gogodeg sagala rupa. Amuing. Ieu meureun disebut sawarga teh nya. Eta puluh-puluh widadari. Moal mapageun ka aing mah kitu. Aduh nya ieu. Lamun ceuk mapageun aing nyaan. Ampun teuing jiga kumaha bawa aing ieu. Aduh. Hayang aing ngagulang gaper model kieu ya. Cek gereneng kuwuci beurih manehna teu wani ngabma para mitra. Teu wani nyarita ngan saukur disidem dina jero hate. Ari kaheran mahnya aya jeung deui para mitra sadaya hate namah meuni ieu meuni geus kumaha boa ningali anu geulis samodel kitu mojang anu gareulis teh para wargi among tamu cenah para wargi anu keur ngajaga di dinya kabeh arimut meuni ngagelenyu puguh we imut anu ngandung pangiru teh para mitra bari jeung soca tingkar let-let ngandung pamelet luar biasa cenah para wargi da eta kuwuci beurih meuni asa jadi kumaha boa
waktu manehna asup ka eta patempatan. Kitu cenah para wargi di antarana. Gamelan terus ditabuk. Basa romongan tatamu rek asup ka balandongan. Para cawene nu gelis campranik teh ngawurkeun rupa-rupa kekembangan kaluhur. Murag ningang kana embun-embunan para tamu. Sengit kemanga dalingding mawa seger kana hawa. Atuh puguh we para wargi. Meni asa jadi raja eta kabeh nu aya di dinya. Meni asa jadina kumaha macana para mitra. Disamut sa model kitu. Sakumaha nu kauninga ku anu marapan. Para tamu dihiap-hiap dilinggihkeun dina korsi. Anu geus paragbag disadiakeun di dinya. Bendara wadana dicalikeun pangpayuna. Pangkeureunana ngajajar para kuwu katut camat Cisaga. Nu boga hajat munjungan harita teh ka juragan bendara wadana. Hiji lalaki tengah tubuh, kumis nyiripit tapi teu leupas tina pakaian kabaheulaan. Nyaeta di calana sontog, di baju kampret jeung diiket lohen. Tekung silila para mitra sadaya, acara dimimitian. Nu boga hajat biantara di luhureun balandongan, dupi para mitra sadaya nu boga hajat teh nu katelah Ki Windupati. Nu boga hajat diantara unina kieu. Jisim kaula Ki Windupati, tua kampung Handiwung, anu kalersan pisan, anu gaduh hajat, ngahaturkeun wilujeng sumping ka para pangagung ti ranca. Jisim kaula asa kagunturan madu kaurugan menyan putih. Wirehna salira bendara wadana rancah. Katut pangagung kahanapna oge para pangagung sareng kahanapna sadaya kersa rurumpaheun sarumping ka kampungna alit. Anu masyarakatna disebatkeun nyaeta jauh meledug di dusun meledugnya Baulisung. Tah kitu nu mawi oge nu. Atuh ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan. Kutiasana para pangagung tiranca, anu parantos rurumpaheuna ka ieu tempat. Maksad sareng tujuan pangna para pangagung sadaya, diulem ku jisim kaula. Teu aya sanes bade disenangkeun, da puguh kaayaan batan sakieu. Namung jisim kaula ukur hoyong ngawartosan. Yen saleres kampung Handiwung teh aya di kieuna. Tur kareh keneh ku wewengkon ranca. Cek biantara tua kampung nu katelah Ki Windupati. Atuh Ki Windupati panjang lebar anjeunna cumarios. Nyebutkeun eta nu disebut kampung Handiwung teh masih keneh cenah kareh ka kawadadaan ranca. Janten para mitra sadaya, ku ayana tua kampung Ki Windupati ngulem para cenah inohong ngeti rancah teh. Teu aya sanes maksad sareng tujuan nama supados cenah waat para inohong ti rancah uninga yen kampung Handiwung teh kareh keneh ku bawahan rancah. Salajengna Ki Windupati cumarios deui. Bisa kumahan teuing jisim kaula sadaya ngayakeun karasmenan, ngayakeun hajatan di ieu patempatan. Atuh lamun teu ngulem ka para pangagung ti rancah bisa kumaha deui. Ieu teh teu aya sanes bawiraos jisim kuring parantos hartosna mah nyaeta isin-isin ge usaha satekah pola hoyong kaangken nyaeta masih keneh warga ranca. Kitu anu kasuhun teh kasadaya pangagung ti ranca. Para mitra anu mulia, memang ngarengse Ki Windupati para wargi sadaya cumarios.
Ayeuna kagiliran juragan Bendarawadana Nubiantara. Da kitu kahoyongna pribumi, sakumaha kahoyongna pribumi para wargi sadaya waktos disumangakeun ka juragan Bendarawadana. Maksad sareng tujuan pikeun biantara di eta patempatan. Harita ge atu juragan Bendarawadana sanduk-sanduk nyuhunkeun dihapunten. Dumeh salila ieu asa tamelar kawewengkon anu sakuduna diurus jeung diperhatikeun. Harita juragan Bendarawadana cumarios. Rumasa kaula kurang apal. Yen di dieu aya hiji kampung nu sakieu subur makmurna. Disebutkeun kampung anu subur makmur gemah ripah loh jinawi. Reaketan hijinandakeun atuh. Memang ambara hayatna raresep macakal dina usaha. Boh ngingu ingon-ingon. Boh dina widang tatanena. Naha sawahna naha palawijana. Kaula balaka bae. Terus terang kaula balaka bae. Kaula salaku pangagung tirancah. Dek nerapkeun tata cara tua kampung. Dina ngajaga kasajahteraan ambarahay. Mun sakola teh ama kaula teh. Rek sakola kadieu. Lamun diajar mah kaula teh. Rek diajar di dieu. Nungtut ilmu kaula ka ieu patempatan. Anu katingalina bener-bener bisa noweksakeun nyaeta ambarahaya. Kabita kaula teh. Kabita kuningali kaayaan di dieu. Terus terangku dek diturutan ku kaula sing sakur nyaeta kajadian nu aya di ieu pantempatan. Kaula ge hayang nyaeta model kieu. Sangkan nyaeta ambarahayat dirancah. Hirup kalawan tumanina. Kaula moal era tuturut muning kasahanapkeun. Ari nyamah gede mangpaat. Pikeun kaula mah moal ngarasahina tatanya kasahanapkeun. Tah kitu sabenerna anu mana sakali deui kaula sanduk-sanduk menta dihampura. Lamun tadi disebutkeun ieu daerah atuh ieu hiji desa anu memang kaereh cenah anu kasebut ka dataranca. Sakali deui kaula menta dihampura lantaran kaula ge kakaranyaho yen ieu desa kaereh ku kabawahan ranca. Eueuh deui meureun kaula pasti bakal neangan katerangan nu leuwih abdol ngeunaan kumaha tata carana ngamajukeun ieu desa. Kitu diantarana ku para mitra sadaya. Harita biantara teh para wargi sadaya nyaeta atuh cenah anu katelah Bendarawadana rancah Raden Bratanagara mung hanyakal waktosna kabujeng sehe.